warzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Jol bae aya santri kadinya ngadengekeun barang ngadengekeun sapoe dua poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu mere dahar lapar ceknya hari ieu mah ieu dieusian tapi beuteung teu dieusian remeng-remeng dadeulean ceknya remeng-remeng di jalan jengnya na ieu mah jang meuli teu boga duit deuk digawe jaleuleus moal bisa tanaga digunakeun pake gawe lah ieu mah endek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti deuk maling mah haji santri ya cerita santri geus terdorong ku lapar teu kuat keluarnya nanti masjid naik ke luhur genteng barang dibuka luhur genteng eueuh nanaonan pindah deui ka genteng nu sajid di dieu deui eueuh pindah deui pasuka tilu aya tah diturup saji bangunna ieu mah kadaharan jagana turun nya ka handap langsung asup begitu asup dibukakeun masyaallah hararangeut daging ayat kemudian tulauk ayat kemudian terong ayat terong bantep mulai cokot kunya begitu dicokot dek dihuapeun nya inget Masya Allah naon hartina aing ngaji ja aing teh pan dideuleukeun di teh ku Gusti Allah meureun ja aya keneh tanaga mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah sedengkeun hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol deuk rencana ka Monas ngahadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman tiba-tiba setengah genep nyana kekeleyengan pingsan bawa ke rumah sakit sampai rumah sakit geus aya di jalan meureun maotna jam 5 masih ngobrol geus can puguh ya datang ka isuk atuh seumur mah ditebakna ku atuh nya almarhumah ge sehat umurna ngora keneh tapi pan nu apal nah eta si santri teh ngahulang menyaing maling cek nyana lah geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling sieun aing ka Gusti Allah ku siksana tah aing ngaji mah pan geunah ngaji mah pan geunah coba lamun teu ngaji kaluar ti masjid mana nu mejehna ieu sendal kulit mantep ya tadi kiai bangun make sendal kulit nu kiai pan dicokot nontak nyokot nu kiai mah kiai marah cenah moal lah mantep asal ka masjid korban sendal hiji asal ka masjid sendal hiji kapanggih nu malingna ge atuh si ieu deui bae tah teu jadi nyana tutupkeun deui turup saji keluar ka masjid deui kieu bae masyaallah jadinya ninggalkeun maksiat bentukna maling padahal dalam keadaan laparnya dasarna adalah sieun ka Allah sakitu ditanya ku guruna ceng namanya bangunan leuleuskeun amat kade tiuk di dieu orang mana orang anu geus kawin danjan ih cak hatena aing hayang dahar tanya kawin jauh amat sih kiai atuh encan ceken encan teh emang teu hayang apacan laku kumaha mama bae lah disebut teu laku jaya beungetan itu beungeut mah beungeut bae ngan lamun dibawa ka solear 12 ieu mah ngan buntutan doang ceng sia bener jangan kawin encan
Nah ieu mah kieu kadeuleuh ku mama geus pantes kawin, daek teu kawin. Atuh aya ditanya kawin ka kula mah pasti daek, jeung kula mah normal. Bari nyekelan beuteung mah nya, sebenarnya lapar sekarang. Kudaon ditanya kawin, emang awewe mana cek deui. Lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awewena. Neng ka dieu, datang. Ieu masalah. Dek nanya bae neng. Ieu daek teu ka lalaki. Itu insyaallah abdi mandek nurut bae. Cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna haju pamajik salakina maot jadi irang da ta ieu karunya geus aya imah kemudian eueuh nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu aduh insyaallah insyaallah daek ulah cek kita teh geus haju langsung neangan saksi dua TCC langsung dikawinkeun ku kiai nendak walina diteangkeun aya beres geus langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jai mah nuku aing deuk dipaling teh cek aing deuk paling kadaharan ka dieu orang ieu jelemana Masya Allah, nyana gedeg-degan we hadena aing teh jadi maling cek yang lain. Aduh. Suka dia. Nyana luak lieu geus teu salah cek yang turup saja nu ku aing diangkat ke ieu cek gini. Iya bener ya pas. Tah eta kunaon eta nah tata dina takwa ka Allah. Cek Kangjeng Nabi saha jelema anu tepati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku leuwih bagus. Tata dinamakan manehna nek maling kulantaran teu jadi malingna ditanya ittiqallah sieun ka Allah atahu bakal dibere khairan minu nu leuwih bagus. Masyaallah mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi sebut tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah kadaharanana dibikeun kanyan imahna tuh tinggal geus sia nu boga kadaharanana ge los dahar jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah ta eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah Subhanahu wa taala bakal diganti dibere kudu leuwih bagus.